Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebat anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinanan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Manusa Anyar. Dumasar serat Kolose pasal 3 ayat 5 dugi ka ayatna nu ka-11. Sarengna tujanten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-10 anu ungelna kieu. Geus aya dina hirup anu anyar. Ieu hirup anu anyar ku halikna nyaeta ku Allah terus-terusan dianyarkeun dina rupi mantena. Para mitra, manusa luhur atanapi unggul dina pamendak Konfusius nyaeta nalika anjeunna ngalampahkeun kasayan atanapi ren. Manusa luhur eta disebatna Chunsu. Nah, manusa luhur atanapi Chunsu teh sami sareng manusa anyar. Sacara dadasarna hartos manusa anyar atanapi jalmi enggal teh kedah maehkeun sadaya kahoyong jasmani anu ngarobeda. Serat Kolose pasal 3 ayatna nu ka-5 meperih umat sangkan maehkeun sagala kahoyong jasmani kayaning lacur, milampah kaeban, ngumbar birahi, kahoyong jahat, sareng sarakah. Kumargi sarakah teh sami sareng nyembah berhala. Manusa luhur patali sareng manusa anyar. Para mitra, manusa anyar atanapi jalmi enggal dina iman Kristen ngan baris kajantenan upami satiap umat satunggal sareng Kristus mitos gugah tina pupusna. Kasatunggalan sareng Kristus baris ngarobih mindset atanapi panalar sareng batin manusa kana pangersa Allah. Dampakna nyaeta umat baris ngantunkeun karakter sareng pola hirup manusa heubeulna. Salajengna baris ngalaman proses tumuwuh nu teras-terasan minangka manusa anyar. Kitu diseratkeun dina Kolose pasal 3 ayatna nu ka-10. Hartos manusa anyar atanapi jalmi enggal ieu misipat dinamis sareng progresif, ditandaan ku proses dianyarkeun ku model Kristus. Para mitra, nilai-nilai manusa anyar dilebet Kristus nutos gugah janten landasan urang ngawangun relasi antara anggota kulawargi, sosobatan, kahirupan antara jamaah sareng padamelan. Nalika urang bebas tina nilai-nilai manusa heubeul nu sipatna dunya, mangka sakumna relasi sareng sasama janten suci. Urang janten mingkin manusiawi dina cinta kaasih, kasayan sareng bebeneran. Hayu urang ngadoa. Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Kawasa, hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu nu ngaguar perkawis manusa anyar. Abdi sadaya tiasa janten manusa anyar nalika hirup satunggal sareng Gusti Yesus nu tos gugah tina pupusna. Nyuhunkeun Roh Suci teu woleh ngauban abdi sadayana, nuyun abdi sadaya dina ngalakonan hirup sadidinten salaku manusa anyar dilebet Gusti Yesus. Paneda ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan saserengan YKB. Gusti Yesus kaberkahan cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.